warahmatullahi wabarakatuh. 20.000 jalma anu kalibet dina lalampahan Ashabul Ukhdud kalayan ditelasan ku Zunwas. Aya saurang jalma anu bisa kabur ti eta kajadian sarta salamet teu nepi ka kapateni ku Zunwas. Manehna boga ngaran Zaus Zusa Alaban. Harita Zaus lumpat ti Yaman mentas ka daratan Afrika ngaliwatan Laut Merah. Satepina di Afrika Zaus ngahulang ngaraga menang, manehanana terus neangan cara kumaha supaya bisa ngebales kana kalakuan Zunwas anu geus nelasan 18.888 bangsa Yaman. Sanggeus sabara-bara lila ngahulang, akhirna Zaus tepi kana hiji kacindekan yen manehanana bakal terus lempang muru ka negeri Romawi. Saumpamana Zaus apal harita aya Najasyi meureunnan moal kudu kukulingan nepi ka Romawi, tapi dasar kudu panjang carita nya akhirna Zaus nikreuh ngeureuh terus lempang ka arah luhur ngadegdeg ka Konstantinia. Pami ku zaman ayeuna disebat Turki. Sanggeus lempang mang bulan-bulan lilana, akhirna Zaus Zusa Alaban tepi ka tempat anu dituju nyaeta Konstantinia. Zaus langsung muru ka karaton pikeun nepungan Kaisar Romawi. Sanggeus adu hareupan teu kaleket barabat wae Zaus Zusa Alaban ngadongengkeun sagala rupa nu kajadian di negeri Yaman ditetek tayanu kaliwat. Ngadangu beja siga kitu teu wudu, Kaisar ngeburingkal amarahna dumeh jalma-jalma anu ku Zunwas ditelasan teh saagama jeung Kaisar nyaeta agama Nasrani. Sok sanajan Kaisar ngemu kaambek anu tan wates wangen, tapi inyana teu nepi ka lali ka temah wadi. Harita keneh Kaisar ngajurungan julu taluntik supaya mermanakeun nah nya jeung henteu naon-naon anu dicaritakeun ku Zaus Zusa Alaban. Sabulan ti harita utusan anu dijurungan ku Kaisar Romawi balik deui datang ka nagarana. Utusan netelakeun yen sagala anu ditepikeun ku Zaus Zusa Alaban teh memang bener nyatana. Dumasar tinimangan Kaisar patali jarak antara Konstantinia jeung Yaman, antukna Kaisar ngirim surat katut utusan pikeun init ka Afrika nepungan Najasyi. Teu poho Zaus Zusa Alaban oge diparentahkeun ku Kaisar supaya ngilumiang balik deui ka Afrika. Satepina di Afrika langsung rombongan para tatamu anu datang ti negeri Konstantinia nepungan ka Najasyi. Sabada Najasyi maca surat anu dikirimkeun ku Kaisar Konstantinia oge ngadenge katerangan ti Zaus Zusa Alaban anu diinyakeun ku para utusan, Najasyi oge amek anu luar biasa. Akhirna dina poe eta keneh Najasyi nyieun pasukan anu kacida gedena pikeun ngagempur ka Yaman. Pasukan teh dipimpin ku dua panglima kahiji boga ngaran Iriad, anu kadua Abraha. Sanggeus sakabeh dianggap tarapti jeung cinek kana waktuna, bering pasukan perang anu samakta ku pakarang ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang lir upama sireum dina batu ngajorag ka negeri Yaman. Sanggeus abringan pasukan lumampah kira-kira 2 bulan lilana, rombongan pasukan Najasyi geus anjog kalalawak Yaman. Akhirna keur kajadian perang campuh, perang anu kacida gedena antara pasukan Zunwas ti Yaman ngalawan pasukan Najasyi anu datang ti Afrika. Lumangsung nepi ka mang
perang minggu-minggu. Pamustunganana dina perang harita pasukan Zunwas kateter. Zunwas kabur ninggalkeun medan laga, manehna lumpat mangpres ngajugjug ka Laut Merah. Pasukan Najasyi anu ngemuka ambek luar biasa henteu cicingeun. Zunwas terus diobrot nepi ka ayeuh-ayeuhan kaayaanana. Satepina ka basisir, Zunwas langsung luncat tina kuda asup kana kapal bogana angkatan perang Yaman. Tapi pasukan Najasyi langsung mentang-mentangkeun panah seuneu muru kana layar kapal anu erek pisan miang ka tengah samudra. Teuing iraha mimitina angin langsung ngahiuk nganterkeun kapal Zunwas ngoloyong ka tengah lautan. Atuh panah seuneu anu sakitu lobana teh nyamos teu tepi ka tujuan. Iryad minangka panglima pasukan Najasyi ngaluarkeun parentah supaya balad tantara manehanana ngudag terus nepi ka tengah lautan make perahu-perahu leutik. Teu kudu dua kali marentah, barayak wae ratusan prajurit Najasyi narumpak parahu ngawelah ngudag kapal Zunwas anu geus tepi ka tengah lautan. Bari jeung panah seuneu teureureuh terus cing harius hayang ngaduru kapal Zunwas. Jiga geus kitu wae kuduna dina mangsa kapal Zunwas geus tepi ka tengah-tengah Laut Merah sarta parahu-parahu prajurit Najasyi geus ngadeuketan rep, angin harita ngadadak rarataya tapakna saeutik-eutik acan. Tinggal sora ombak pasusul-susul. Ningali kaayaan kitu, prajurit Najasyi anu dipimpin ku Iryad henteu miceunan waktu langsung ngahujankeun deui panah seuneuna kana kapal Zunwas anu antukna gur. Kapal perang Zunwas kahuruan nu akhirna titeuleum di tengah Laut Merah bareng jeung Zunwas anu dijadikeun sesembahan ku Maraneh. Nah, guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula. Mugi bae sasiereun sabenyeureun sing aya pulunganeunana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanyuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten. Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.